Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun pipi sahan bagian ka salapannya. Ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Basa dina hiji sore aya tamu mama meuni jeung emma meuni cuci kituna kuring keur diuk kawas lembur di kuring atuh aneh aya tamu geuningan tamu teh juragan camat kituna meureun bari ngalayung da nyandrak putrana dua kuring jeung emma nanggap si panengah kamari pamana cenah dikirim galatik lalucu pisan atoheun budak teh meuni susurakan atoh kituna diburu-buru didemkeun cenah bisi nu pamatukna melengkung nu manehna nu hiji deui mah keur adina ditatap diusap dicium manuk galatik nya mama teh pangadamelkeun kurungna dialus-alus kituna ngedekul kamari ditungguan ku putuna kurung teh dirarawisan ku lamak meunang menta kuring sesa-sesa tina menang kaput pajarkeun teh cenah di benderaan. Nya budak teh meuni barungaheun pisan keur nginum nama ku cangkir seeng cenah dikumbah ku sorangan dieusian cai tina kendi kacar kicir kaditu kadieu kayung-yun ningalikeunana nya diajak ngomong manuk teh ciga ka budak cadel damani siga nu ngobrolna bari papeta kituna cacalakatakan budak teh malah dikawihan sagala rupa taksiran mah meureun nurutan indungna mun keur ngadongeng. Haduh lucu pisan budak teh hese nerangkeunana kalucuna. Duh emak bakat ku kayung yun emak katembong cisocaan basa manehna ku kuring di mandian kemandian kurung manuk teh ieu cenah menang jauh kudu ngabanding-bandingkeun kudu dibandingkeun dina deukeut bak mandina kitu deui lamun basa sare nu teu sirikna dikeukepan kurung manuk teh keukeuh teu beunang pajauh sapapoe budak teh ngaletek ngahreuyan manuk gigireun bae ari anteng mah rek ngaput wae tapi teu karasa geuningan teu kaur seuserian budak teh yang serikeun budak ngajak ngomong ka manuk siga kolot wae nyarita jeung budak. Tamu harita dicalikeun ditepas emak kituna teker saeun mayunan pajarkeun isin putra juragan camat dang iin jeung dang empen nyampeurkeun budak kuring nu keur
keur nyoo galatik. Ae ceulis nembe terang abi mah yen aceuk aya di dieu natos lami aceuk ieu parantos 2 sasi dua sasinya nguping teh ti bandara wadana istri cenah nya kamari basa kumpulan negeri di kawadaanaan maksudna teh saur anjeunna kaditu cenah ameng ka bumi da tos mulih ti kabupaten aceuk teka sondong geningan ngan aya wartosna aceuk geus mulih yeuh aceuk meninang les atuh anjeunna ngadongeng ka abdi kitu rupina mah parantos nasib abdi kieu ari terasna mah kieu cenah yeuh nya kumaha atuh anjeunna teh kudu miwarang abdi ngahajak ka aceuk sareng sanaos teu kitu oge teu nanaon atuh upami terang mah abdi tangtos wae ka dieu leuh upami terang mah aya aceuk beres panginten ieu nah aya naon atuh kieu teh eta kamari aya tamu cenah ti kabupaten meni bingung nyayagikeun tuangna tuh daduh da Nyai Ulis di dieu budak keneh can terangeun deui kumaha atuna nyayagikeun tuangeunana Nyi Mantri guru teu kabeneran deui teu aya bejana mah keur ngalongok cenah putrana ngalahirkeun ari aceuk atuh abi teh katamak kutumuk sorangan kamari teh kaduana Nyi Komis Pos dibantun cenah ku budak terang-terangnya aya aceuk di dieu teh nah atuh aceuk hese-hese teuing bro bae atuh aceuk anu tos tiasa mah biasa enya nah kitu nama enya hampuntenna wae yeuh juragan wadana istri teh tepuguh amanat ieu teh puguh amanat ceuk saurna teh yeuh kahade poho aceuk ari eusina mah kieu disaurkeun cenah disaur ka wadanaan kada sumping aceuk teh saenggal-enggalna nya saurna teh ti barang pisah pasangali kapungkur teh geuningan aceuk can pareng ngobrol deui babakuna mah cenah saurna bade aya maksad marasan dang mari ieu mah katitipan artos wungkul we ti anjeunna haturan kanggo aceuk keur ongkos cenah dina kareta api sakalian upami aceuk bade angkat nitip bungkusan haturan juragan istri ih sanes naon-naon eusina mah aceuk salecau ieu teh kasedap juragan pamaget enjing bae nya abdi ngajurungan cenah ka dieu kade lali cenah aceuk kitu ari budak nama meni kudu dipaksa marulih ge tekaur wae resepeun nyoo galatik rarempih duanana basa dipaksa mulih kun jadi indungna aya naon min juragan camat teh ieu puguh mak saurna teh abdi kedah kaditu kawadanaan nah aya naonnya kira-kira nah tuh rupina mah pedah wartosna bade masaran dang mari mak sah geuning jig kali atuh nyanyi tambah kasal atunya teu naon emak ieu ari emak nu mawi abi teh rada teu pati purun rek mios teh emak kuring nutupkeun jandela kituna
Mama geus rek mangkat ka masjid. Si Minah ngampikeun hayam mak mangku si bungsu. Ngagantenan si Minah kadenge aya nu pupuntenan barang diilikan geningan Ki Jaya upas kacamatan sugan teh rek nganterkeun bungkusan nu tadi disaurkeun teh. Punten Den, punten. Abi teh dipiwarang ku juragan istri. Nya aya naon Mang Jaya? Eta nu mawi barang sumping ka bumi teh tadi. Dang Iin, aduh karunya meni jajaritan pisan ta teh. Saurna teh palai galatik. Saur juragan istri bade namut heula cenah nya sawangi mah galatik hiji. Ayeuna kedah kabantun. Ae, tapi ra padahal mah ieu galatik, tapi kunaon karasana kana ceuli teh meni asa gelap ngabeledag. Mun teh mah nya Mang Jaya datangna teh rek menta barang sejen anu mahal mah moalna naon? Malah upama rek pinjem mesin anu jadi modal hirup kuring ge moal moal ngajeleger teuing kadengena. Ieu mah galatik atuh, galatik kakayaan si Ujang jimat hate kuring, kakayaan anu dipika memetna katingali ku rupina ku mama cenah kuring ngahulang bangun gitu. Anjeunna sepuh bapak kuring akina si Ujang ngabalieur basa ngadangu kapalai juragan camat nu dicaritakeun tadi. Mang Jaya sajorelat budak kuring ku anjeunna dirawu di pangkon. Ujang orang ka masjid hayu jeung eang budak tatara jalan keukeuh hayang mawa manuk. Hayang mawa manuk mama dicandak kalebat jeung kurung manukna teu nyana geuningan aya kajadian hiji budak umur 4 tahun, hiji indung hiji nini, hiji aki di tempat jeung hiji waktu dibarengan kedu ngaluarkeun cimata jeung ceurikan manuk galatik. Kasep Dang Iin nambut cenah galatik hijinya kagungan ayi bade dipasikeun nya hawatos cenah yeuh ayeuna bade dicandak aneh padahal mah cing atuh budak ceurik sina ngagoak pek jejeritan malah nepi ka gerelengan oge dina palupuh. Pek atuh bener nama cing ceurik tarik moal meureun moal matak nyeri teuing ari ieu karakah melong budak teh bangun hareueuneun mencerong ka akina saeutik ka tembong cimata ngayembang celak nya celak kana pipi geus teu kuat nenjo kuring rek dirontok pisan tapi si Ujang jimat hate miheulaan ngarontok ka aki. Nyusup kana pangkonan mama kituna nyegeruk jiga kolot. Ceurik ditahan bangun nyeri-nyeri teuing cenah. Matak parna pisan. Ieu mah mama arang langka kuring ge ningali mama ci sosaan ngarangkul si Ujang kituna bari nangis. Opatan hujan cimata jeung ceurikan manuk galatik siga dongeng wae. Tapi kajadian, tapi kealaman,
tapi nya kungsi ka sorang. Sok atuh Min. Sok atuh bikeun hiji. Kade ulah nu bangkungnya pamatukna. Leungeun katuhu kuring ngadegdeg kituna asup kana jero kurung. Geus apal nu saliwat oge mana nu bangkung pamatukna moal pahili. Benerna mah ulah kitu si Ujang cenahkeun bae ku kuring rek dicokot. Da moal pahili. Atuh pas kitu teh budak make ngalieuk sagala mencrong kana leungeun kuring dina kurung kitu gabrug wae nyuuh. Nyuuh deui ka akina siga nu teu ikhlas meureun ningalikeun inditna hiji ingon nu kumanehna dipika memet. Unjukeunnya Mang Jaya ka juragan istri kuring erek indit isukan kana kareta api Mang tabuh 5 subuh lamun rek nitip ayeuna dianterkeun ku Mang Jayanya teu aya niatan ngomong kitu duka kumaha wae kuring we ngong bae ngomong si Ujang ku kuring dipangku diupah apeh mama teu nyarios. Teu nyarios angkat ka masjid emak tasawuran naon-naon. Taksiran mah pohara nyerina meureun budak. Da basa reup sare masih kene kadenge euriheun. Gusti karunya geuningan budak teh. Aduh luak liuk kajudi meureun budak teh neangan kurung manuk. Buru-buru atuh kukuring diasongkeun wae rek dipelong heula sakedeung manuk teh. Nah atuh ngan sakilat barang katenjo yen manuk nu hiji deui aya dina jero kurung. Si Ujang teh nyusup deui kana dada kuring rep manehna sare. Basa digolerkeun kacaangan ku cahaya damar kaciri dina pipina ngarendeng cimata nya ku kuring dipangku mimiti tibra keneh datang ka beak cimata nu gareneng tina pipina teh. Nyai dedengean teh rek indit nyai teh subuh sumuhun disaur kedah ka wadanaan mak. Ari maneh kapan sasi sakemane teh 10 atuh nyai. Yeuh ulah asa-asa atuh. Sok kurang hade deui yeuh indit-inditan bari henteu teteg hade mah ieuh nya. Sing bener heula nya tuh. Rek indit moal maneh teh. Teu nanaon emak henteu. Budak duanana bade dibantun wae. Soalna kieu mak kuring teh sieun pas sieun budak udang isuk teh nanyakeun manuk mak nu matak rek subuh wae indit teh tos kapikir ku abdi kumaha engke lamun dina kareta sugan wae atuh bisa pohoeun budak teh kana manuk mak. Rada sanggup kuring teh kapepenjokeunana budak teh mak. Ngancik wae atuh ari reka wadanaan mah ieu ngan mama mah teu mupakat ari budak duanana rek dibawa mah ieu nya nu gede mah jig bae atuh bawa
anu leutik atukeun bae sina di dieu wae nya da geus teu nyusui nu gede mah bisi kaanginan jeung yeuh babakuna mah mama teh keung ulah leungiteun teuing nyai. Kitu nya mamanya. Nya nyai kitu. Urang kocapkeun wae datang ka wadanaan teh isuk-isuk harita juragan wadana istri meni ngarontokan ka kuring malah juragan pamaget ge nuker dangdos keneh harita norojol ngabageakeun kuring. Ae beulis geuningan asa geus lila pisan teu panggih. Nya bener kitu bejana di lemur. Kumaha Mama Damang? Ai aya surat aya Nyi Camat teu ka ditu kamari. Sumuhun aya kamari eta Nyi Camat teh. Mun teu salah mah asa geus meh saminggu kapan yeuh kumpulan di nagri. Nah atuh kakara kamari jolna adina. Rupina teh nuju repot panginten. Wartosna mah teu acan lami. Saurna teh seueur tamu. Dasar si gumelis bae tama meureun. Da biasa Nyi Camat eta mah adi, biasa. Unggal di amanatan teh yeuh, si eta mah tara gancang ditepikeun. Padahal manaon atuh hesena nya. Ari nitah upas, saha atuh make kusorangan teu kaburu mah aneh. Saha Camat teh ieu saha? Sumuhun bojona Ki Camat teh. Apan engkangna oge uninganya akang ge uninga yeuh. Masa kumpulan di nagri abdi teh amanat omat-omatan cenah. Komo ulah poho pangnepikeun ka adi ulis sangkan buru-buru ka dieu. Nya pedah bejana aya di ditu. Sasatna mah tatanggapan jeung manehna teh lain. Teu aneh Camat eta mah atuh. Teu aneh, moal teu jauh ti salakina sarua. Kitu bae meureunannya, bangsana ge kitu. Sabangsana nya Ki Camat ge sami, tepatiran cingeus puguh. Ieu teh budak nomor sabaraha tuh, Adi? Nomor 2. La ilaha illallah kutan. Sugan teh nu cikal. Nah asa geus gede-gede teuing budak teh yeuh. Geus gede teuing. Atuh anu ieu mah nyaho Adi. Keur dilahirkeunna ge nyaho. Anu dilahirkeun poe Ahad teh lain Adi. Sumuhun. Nya da basa harita Adi teh ngalahirkeun nya. Kuring hudang cenanya bapak tuh Ibu Camat ngajuru ku si engkos lain eta sanes Adi. Sumuhun. Karunya teuing budak kasep teh duh. Adi nu cikal ka mana Nyai atuh Adi? Sareng bapana. Sareng bapana. Nah atuh ang bawa ka dieu sekalian. Ari nu bungsu ka mana nu bungsu? Ayah sareng pun biang. Kawitna mah bade dibantun ku abi teh. Ngan atuh cenah keung saurna teh. Atukeun bae Adi. Nah ka urang mana cenah bapa barudak teh ayeuna. Nah sok aya wae si eta mah nya. Ramen kawin geuningan. Duka kirang terang. Eta mah diulisnya. Nah ku teu sangka geuningan.
teu sangka sakitu gegemna ka budak make ikhlas atuh Adi pipisahan tapi keun we atunya Adi da kapan Adi teh yeuh sepuh araya kenehnya sadere grempeg atuh Adi sorangan tukang usaha moalah Adi pasti moal hese hirup Adi mah nada panghibar piduana bae atuh nya moal tiasa ayeuna Adi nah kunaon kitu waktosna tuh kabujeng seep ieu teh sok ngagokan wae aduh waktosna cenah kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 10 nya mohon mangking cek ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.